Oke, simkuring ngawitan ku pertanyaan Ibu Eli. Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia? Nah, jawabannya panjang pisan. Anu kahiji diawali bermula dari kekhawatiran, khawatir bahwa nanti Ibu Eli ketika generasi kami sudah tidak ada, maka generasi berikutnya sudah tidak ada lagi kebanggaan atau malah tidak ada yang menggunakan lagi bahasa Sunda. Dianggapnya bahasa Sunda itu sulit katanya. Bukannya kami tidak respect terhadap bahasa Indonesia, karena itu sudah menjadi kesepakatan kami bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, yaitu adalah bahasa identitas kami sebagai bangsa Indonesia. Tapi hal-hal yang menjadi penguat berdirinya negara Republik Indonesia itu adalah salah satunya budaya, diantaranya bahasa. Nah, bahasa ini harus kita tetap pertahankan sehingga identitas dari Indonesia yang beribu-ribu suku itu menjadi benar adanya, terkonfirmasi. Khawatir anak-anak hari ini itu sangat tidak suka, malah banyak yang tidak bisa, padahal ibu bapaknya pituin urang Sunda gitu. Mereka lebih senang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, asa keren gitu. Malahan ayeuna mah geus ku bahasa Inggris gitu, jeung bahasa anu sejena gitu tah. Di berawati khawatiran eta, maka budaya adalah identitas bangsa. Kasatekah pola ku urang kudu di kokolakeun gitunya, lain kokolakeun we duit. Ya, duit mah eueuh tungtungna. Kalau mau negara geus eueuh tah karena secara leuheuk gitu. Salajengna pan kieu ya fakta namanya. Fakta nama ayeuna aya para ahli ngagolong-golongkeun generasi. Satacana ngobrol ka ditu ka dieu langkung saya di like-na dipencetkeun pika beureum burahay, terus di komen, terus di share, ulah hilap di follow, lamun aya tanda plus anu beureum tah pencet heula etanya, ngarang ke bahasanana urang tiasa pendak deui, tiasa tuntas nya, jeung tiasa menikmati video-video Mang Ayi berikutna. Salajengna ngalanjutkeun anu tadi, aya sabaraha ahli anu ngagolongkeun generasi. Di antarana aya disebut generasi X nya, nyata generasi urang anu ngalaman duka Ibu Eli sabaraha yuswana nya. Tah. Simkuring mah kalebatna teh Gen X cenah ceuk para ahli teh kitu, duka ti mana mitina ngan kitu we. Cenah mah bejana mah ngalaman perubahan anu signifikan, baik itu budaya, sosial, teknologi gitunya. Gen X itu mengalami pengalaman. Tah komen anu terang naon dipapari naon tah sate acana samemehna aya Gen X nya. Gen X teh antawis tahun genep 5 dugi ke tahun 80 kelahiranna teh tah samemehna Gen X teh naon tah sobi mangga anu uninga di komen nya. Lajeng deui Gen X mah ngalaman sabaraha perubahan gitunya. Aya di saparinha nu ngalaman zaman Orde Lama gitunya, aya nu ngalaman Orde Baru jeung saterusna gitu, perubahan. Anu kaduana aya generasi milenial teh diantawis tahun 8 hiji dugi ka tahun 9 genep eta teh cenah cek para ahli teh. Eta memang mengalami sabaraha perubahan, diantawisna perubahan dari teknologi konvensional menjadi teknologi digital. Itu terjadi di masa-masa milenial, termasuk peralihan Orde Baru ke Orde Reformasi, tapi moal arapaleun kumaha terjadina reformasi. Anu katilu generasi Z. Nah, Gen Z disebut Gen Z teh nya di antara tahun sampai 2013 tah gitunya.
Jadi 87 di tahun 2013 eta disebatna Gen Z. Gen Z. Salajengna ayeuna ti 2013 ka dieu mah katompenakeun disebatna teh Gen Alpha. Tah, mangga upami abi kaliru mangga di komen, dikoreksi apa batur-batur sim kuring atau sobat-sobat sim kuring. Karena kapayuna urang ngabahas sabaraha hal anu memang penting keur miara bahasa identitas bangsa budaya jeung peradaban ditandaan ku bahasa. Nah, seperti itunya.